Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 62 sampai ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saestuna jalma-jalma anu ariman jeung urang Yahudi Nasrani katut sabiin sing saha anu ariman ka Allah jeung kana poe akhir tur tak ngalampahkeun amal soleh nya maranehna bakal dipaparin ganjaran ti Allah jeung pikeun maranehna moal aya kasieun sarta maranehna moal pinanggih nalangsa. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jeung sing ingat nalika kami ngayakeun pasini jeung maraneh sarta kami ngangkat gunung Tursina kaluhureun maraneh. Kami nimbalan prak geura cekel sing pageuh sagala timbalan anu ku kami geus diparentahkeun teh supaya maraneh tarakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tidinya maraneh ngabalieur cacakan teu aya karunia ti Allah katut rahmatna mah tan wande maraneh jadi ti antara jalma-jalma anu rarugi. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jeung sanyana maraneh geus nyaraho anu ngalanggar parentah dina poe Sabtu atawa poe ibadah. Tuluy ku kami disapa geura jara di monyet nu pikaceuceubeun. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Tuluy kami ngajadikeun eta perkara teh jadi misil pikeun jalma-jalma anu sajaman jeung maranehna jeung pikeun jalma-jalma anu sapandeurieunana supaya jadi pangwawadi pikeun jalma-jalma anu takwa. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.